Bismillahirrahmanirrahim. Sengne menang badag kan malah. Isuk bunga can menang-menang mesti. Aduh ya teh buruan teh meni barala kieu nya salaki eueuh ungap we ngan ngaajid we hayo teh cara kahayangna ti peuting teh. Ngan hayo we ngabintihan we meni geus pareureuss kieu. Ayeuna mah geus we arek eta beberes heula ah. Sampurasun. Rampes, bade aya priogi naon Kang bade ka saha? Bade ka Kang Parman, teh Kang Parmana. Bade aya priogi naon ka Kang Parman sok mangga diuk heula. Abi teh sareng Kang Parman teh sobat dalit di SD. Abi ka teh bari namut arit jang di sawah di dinya teh. Iya, Akang, abdi mah sanes pelit. Salaki abdi nage teu aya, ngelmu teu kataekan, geus gelo, geus edar. Eta mah Akang geura uih heula we bisi kaburu. Salaki abdi kaburu uih. Oh, kitu mangga atunya aduh. Kawatos, mangga. Nya mangga. Mang, keur naon? Adeuleuna keur naon? Pugu aing teh keur ngusup. Nanya we. Pun. Mang. Heuy, geus meunang can ngusup teh? Tatanya we hayo sia mah. Pugu teh can meunang. Hayang menang lin mang, urang boga resepna. Nah, resepna Mang. Yeuh mang, mun hayang menang, ku aing dibejaan resepna. Hayang nyaho, ku siki salak. Meunang teh ku siki salak. Heuh moal menang, mah nya menang ku siki salak ah. Goblok Mas ya. Ari Akang tos di mana? Geus ngusup aduh Nyai katalung se kieu. Mana atuh Kang laukna ku Nyai urang asakan. Ah, eueuh Nyai teu meunang lauk ke deureyan barudak akang malungse ieu teh. Aduh, lalungse euy. Kang, tadi teh aya nu namut adit ka Nyai teh, ngan ku Nyai teh tadi pasihan namut, namina mah luka saha anu nyawa dibelah ditu tuh. Sahanya? Oh, sobat akang kita mah teu leutik. Ari Nyai koret-koret teuing atuh. Arit-arit wae. Pan Nyai mah teu apal atuh Kang. Ayana ka mana jelemana? Tuh da tadi mah kapalih ditu. Aduh, aritna di mana aritna? Meureunnan Akang di mana nyimpenna? Meureun tadi meureunnan. Pan teu apal Nyai mamantak teh di pasihan namut ge. Tang di tukang. Ieu Kang ari teh. Yuk. Kok dire? Dire. Ieu arit teh ieu. Ieu arit. Yakin euy si Parman edana. Itu mah cikan nu ngamaladuk aing tadi di kula Sok aing padara sok. Kabur dah. Ah, yang di podaran anjing.